Ari kaberkahan teh sanes seueurna harta, kaberkahan sanes tambah-tambahna pangkat, kaberkahan teh di mana jalmi deukeut beuki caket ka Gusti Allah eta jalmi anu hirupna barokah. Tambah harta caket ka Gusti Allah berkah. Teu nambahan harta ge deukeut ka Gusti Allah berkah. Tambah pangkat caket ka Gusti Allah berkah. Teu nambahan pangkat ka Gusti Allah berkah. Jadi beuki caket ka Gusti Allah eta jalmi teh jalmi anu berkah. Loba masalah hirupna deukeut ka Gusti Allah mah berkah. Teu gaduh masalah hirupna oge berkah. Jadi ibu masalah teh aya dina diri urang aya wae. Ngan urang mah di mana boga masalah teh hirupna teh tenang. Lain masalah dah pasti aya masalahna. Lir ibarat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam ku Raja Namrud dialungkeun kana seuneu katanya. Kinten-kinten dina eta sejarah naha seuneu nyingkir ka Nabi Ibrahim atapi Nabi Ibrahim lebet kana seuneu. Lebet kana seuneu. Jadi eta asup kana seuneu teh masalah eta teh. Panas teh ya, panas. Nabi Ibrahim dilebet seuneu teh tenang heheotan cek bahasa Sunda mah nya tenang tiis kunu bardan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim seuneu tiris jang Ibrahim mah keun jang batur mah seuneu teh anjeun mah panas tapi jang Ibrahim mah dingin cek Allah teh pakitu aya dina masalah Kangjeng Nabi Ibrahim aya naon dina seuneu teh pan masalah eta teh tapi Nabi Ibrahim teu hayang teu hajangan Gusti singkirkeun seuneu henteu kan tos sumbi Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam malaikat ngajaga angin malaikat ngajaga nurunkeun hujan cek malaikat ngajaga angin Ibrahim isuk anjeun bakal diduruk ku Raja Namrud ridho kami nah maneh diduruk ku Raja Namrud cek malaikat ngajaga angin teh lamun kitu kulantaran kami mah teu ridho abdi mah tapi abdi teu bisa kami teu bisa naon-naon ka anjeun nulungan anjeun Ibrahim lamun teu izin Allah cek eta malaikat nu ngajaga seuneu ngajaga naon nu mata angin teh ya Ibrahim anjeunna ayeuna ngadoa ka Gusti Allah supaya Allah izin ku kami rek ditiup eta seuneu teh cenah paruh kumaha Kanjeng Nabi Ibrahim teu butuh kami mah malaikat ngajaga anu ngajaga angin deh sumping deh malaikat anu ngajaga hujan nurunkeun hujan Ibrahim kami teh teu ridho ka anjeun isuk anjeun bakal diduruk ku Raja Namrud tapi geuningan abdi teh teu bisa walak aya lamun Allah teu ngawidian sok anjeun ngadoa ka Gusti Allah supados Allah ngawidian abdi nurunkeun hujan supaya hujan teh pareum bisa mareuman kana eta seuneu kumaha Kanjeng Nabi Ibrahim kami mah teu butuh kana pitulung anjeun kami nanya nah Allah teh geus ridho teu ka kami sakitu Kanjeng Nabi Ibrahim lamun Allah geus ridho rek di mana-mana kami pasal tenang nyawe raos Nabi Ibrahim dialungkeun ku Raja Namrud cek halna cek haliyah dunya mah eta seuneu teh panas tapi Kanjeng Nabi Ibrahim mah tiis kuni ya narukuni bardan wasalaman ila ala Ibrahim seuneu cek nam Allah teh tiris anjeun salametkeun Ibrahim Nabi Ibrahim teh keur aya dina masalah mah aya tapi keur boga masalah tenang we Nabi Ibrahim ibu teh seueur masalah tapi nabi tenang wae di dinya aya kaberkahan berkah